Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Kifayatul Awam halaman 28 menjelaskan tentang makna wujud menurut Imam Asy'ari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa qala sareng tos nyaurkeun saha al-Asy'ari Imam Asy'ari wa man sareng ulama-ulama tabi'a anu nuturkeun ieu man hu ka Imam Asy'ari. Al-wujudu ari wujud ari aya ainul mawjudi eta datiahna anu aya. Fa'ala haza maka netepan kana ieu kaul al wujud ainul mawjud wujudullahi ari ayatna Allah ainu zatihi eta zatiahna dat Allah. Gueru zaidin lain anu leuwih alaihi kana ieu zat fil khariji dina buktina. Wa wujudul hadisi sareng ari ayana anu anyar ainu zatihi eta datiahna itu hadis. Wa ala haza sareng netepan kana ieu kaul al wujud ainul mawjud la yazharu henteu dhahir non adul wujudi ngitungna wujud sifatan kana sifat li annal wujuda karna saestuna wujud ainu zati eta datiahna zat wasifatu jeung ari sifat gueru zati eta salianti zat bi khilafihi kalawan bedana wujud alal qaulil awal natepan kana kaul anu kahiji. Fa inna ja'alahu maka saestuna ngajadikeun wujud sifatan kana sifat zahirun eta anu zahir. Wa ma'na wujud bil wujudi jeung ari nu dimaksud wajibna wujud lahu ta'ala ka Allah ta'ala alal awwalin tepan kana kaul pertama anna sifatan nafsiyata kana saestuna sifat nafsiyah allati anu ya anu ari itu lati halun eta hiji paningkah sabitatun anu tumattaq lahu ta'ala ka Allah ta'ala wa ma'nahu sareng ari maknana wujubul wujud alasani netepan kana kaul anu kadua anna zatahu kana saestuna zat Allah mawjudatun eta anu aya muhaqqaqatun anu bisa dinyatakeun fil khariji dina buktina bihaitsu la kusyifa kusakira-kira lamun dibukakeun anna ti urang sadaya naon al hijabu hahalang laro aina yakin bakal ningali urang sadaya ha kana eta zat fadatullahi mangkari zatna Allah muhaqqaqatun eta anu dinyatakeun eta anu bisa dinyatakeun illa annal wujuda kajaba saestuna wujud teh gueruha eta lain itu zat alal awwali netepan kana anu kaul anu kahiji wahia sareng ari itu wujud huwa eta datna Allah alasani netepan kana kaul anu kadua atau ulangi wahia sareng ari itu dat Allah teh huwa eta wujudna Allah
alasani netepan kana kaul anu kadua. Kesimpulan satarabasna tos nyaurkeun Imam Asy'ari sareng para ulama pengikut anjeunna ari aya teh eta datiahna anu aya. Berarti netepan kana ieu kaul mah ayana Allah teh eta teh datiahna dat Allah teh ya. Ari aya mah lain sifat anu leuwih tina dat dina buktina. Sami jeung di makhluk kitu. Sareng ari ayana makhluk eta teh datiyah datna makhluk. Berarti netepan kana ieu kaul Imam Asy'ari mah anu nyebatkeun aya teh datiyah anu aya. Teu jelas ngitungna wujud sebagai sifat. Sabab ari wujud mah ari aya mah eta datiahna anu aya. Numutkeun ieu kaul mah. Sedangkan ari sifat mah eta teh lain dat. Numutkeun kaul kahiji mah beda jeung ieu pendapat. Atuh lamun eta wujud dijadikeun sebagai sifat anu dohir da cekaul nu kahiji mah wujud teh sifat anu nembrang. Titik. Ari nu dimaksud wajibna wujud ka Allah berarti lamun cekaul kahiji mah ari sifat nafsiyah nyaeta sifat haliyah anu tetep ayana ka Allah. Tapi lamun numutkeun kaul kadua mah eta bahasa kecap wajib wujud teh kieu pimanaeunana. Dat Allah teh eta anu aya nyata ayana. Sehingga lamun mah dibuka ka urang sadaya tutup-tutupna maka urang bakal yakin ningali Allah. Maka ari dat Allah eta bisa dinyatakeun. Kajaba saestuna wujud mah lain dat numutkeun kaul kahiji mah ari cek kaul kadua mah wujud teh datiahna datea numutkeun kaul kadua mah. Para pelajar membahas tentang keiktilafan penyebutan. Jelas cek kaul kahiji entos tak kamari naon ngaran wujud al halul wajibatu hiji keberadaan anu mesti ayana pikeun dat. Selagi barangna aya pasti sebutan naon? Aya teh aya. Berarti aya atuh beda. Menurutkeun kaul hiji mah. Ayeuna urang memahami tentang kaul pendapat Imam Asy'ari. Sebetulna ieu perbedaan bukan perbedaan prinsip. Duana ge ngayakinkeun kana ayana Allah. Ngan permasalahanna ari wujud teh nah datiahna barangna keneh atau sifat. Gitu ungkul masalah. Maka menurut kaul kadua mah Imam Asy'ari jeung para pengikutna kumaha prinsipna al wujudu ainul maujud. Ari aya teh datiahna anu aya. Naon cenah ge? Ari aya teh datiahna anu aya. Lamun rek di Allah rek di makhluk. Atuh lamun dibahasakeun ka Allah umpamana kieu. Allah aya. Berarti maksudna kumaha? Tah wujudna Allah teh eta teh datiahna dat Allah. Lain sifat anu leuwih tina zat dina buktina. Beda jeung bodas kertasnya. Kertas bodas
Kertas mah naon? Dat. Bodas mah sifat. Aya teu nu katingali tina ieu kertas bobodasna? Katingali nampak. Eta bodas lebih tina dat. Datna mah naon? Kertas, bodas mah sifat. Tak ari wujud mah teu kitu. Eueuh sifat nu leuwih menurut kaul kadua. Sok kertas aya teu? Aya. Nu katingali mah naonna? Kertasna. Tuh datang kertas. Berarti teu leuwih. Berarti cek kaul kadua mah kieu atuh. Lamunna kertas heula. Kulantaran bodas teh sifat anu leuwih eta bobodasna bisa dipicit. Bisa lihat? Bisa lumpat bodasna tapi kertasna mah aya keneh. Dan numpang. Lep kana leutak. Diangkat ke jadi naon cing kira-kira hideung. Bodasna ka mana? Leungit. Berarti yakin bodas mah numpang ari kitu mah. Sehingga bodas mah bisa dipicit. Tuh kertasna mah aya keneh ka pandatna mah. Ayeuna taro terapkeun kana wujud. Ari ieu kertas aya teu? Aya. Nu katingali naonna? Datna kertasna. Bisa teu dipicieun ayana wungkul? Kan tadi mah bodas bisa dipicieunnya. Tadi bodas bisa dipicieun tadi. Ayeuna ayana wungkul tang micieunkeun tapi kertasna sing aya keneh. Teu bisa melekatnya. Setiap disebutkeun aya pasti aya naonna? Aya datna. Lamun disebutkeun eueuh, dat teh pasti naon? Eueuh. Berarti cek kaul kadua mah ame teu lieur. Sebenarnya mikirnya kaul kadua nya teu lieur. Cek kaul kadua mah entos we. Lamun disebutkeun wujud teh maksudna mah aya datna. Ainul wujud teh ya. Lain sifat anu leuwih da baktuna kitu. Eta cek kaul kadua. Tuh, maka di komentar reka Allah reka makhluk sami bae. Numutkeun pendapat ieu kaul fa'ala hadza atuh wujudullahi ainu datihi ayatna Allah teh eta teh datiahna dat Allah teh ya. Lain sifat anu leuwih tina zat Allah. Ayeuna lamun terapkeun kanu anyar kitu keneh. Wa wujudul hadisi ainu datihi ayatna kertas dati eta teh datiahna kertas. Berarti ari cek kaul kadua mah eta kene wujud jeung aya date ku pangna disebutkeun aya teh pada aya naonna? Aya datna eta kene. Maka ke di akhir nu nembe geuning wa alal awal wahia huwa ala tsani. Ari sifat ari date eta wujud teh ya. Ieu teh lamun di tengah namanya kurang tepat nyariosna cenah ge. Kanal munasib lahu qablahu ayyakula wa huwa hiya. Ari wujud teh eta datna teh ya. Harus sama kitu bahasa naon? Wa huwa hiya. Ari wujud teh eta datna teh ya. Numutkeun kaul anu kadua. Atau simpulna wujud mah lain naon? Lain sifat. Maka kulantaran wujud mah lain sifat, Imam Asy'ari menyebutkeun bahwa sifat anu wajib diketahui ku sadaya mukallaf teh lain 20 tapi aya 12. Nu ayana wungkur. Wujud mah eta mah dat. Maksudnya nu penting mah urang ngayakinkeun dat Allah teh aya. Geus cukup sakitu iman. Kadua ngayakinkeun sifat ma'ani. Anu 7. Katilu ngayakinkeun sifat salabiyah di Allah we wungkul dan nafsiyah mah lain sifat. Maka di dia jelas wa ala hadza netepan kana pendapat Imam Asy'ari mah la yadharu adul wujudi sifatan. Teu jelas lamun wujud dihitung sebagai sifat. Li annal wujud ainud dat. Ari aya mah datiahna dat
menurut Imam Asy'ari. Sedangkan ari lamun disebut sifat mah ghairud dat, ari sifat mah lain dat. Tadi disebut dibuktikannya kertas bodas. Antara bodas jeung dat kertas bisa dipisahkan. Sedangkan ari aya jeung ayana kertas mah moal bisa dipisahkan. Mata menurut kaul kadua mah eta keneh. Jadi cakaul kadua mari wujud malain sifat. Li annal wujuda ainud dat, ari aya mah datiana datea. Sedangkan ari sifat mah lain dat. Kalawan beda ieu kaul kana kaul anu kahiji. Fa inna ja'alahu, maka cekaul kahiji mah dijadikeun ieu wujud teh sebagai sifat. Eta geus jelas. Selesai tentang pendapat. Ke ieu teh cenah ari pendapat ieu teh sepakat teh sepakat. Sepakat teh kumaha? Nya wujubul wujud lahu ta'ala. Jadi cek pendapat kaul kahiji jeung kadua ge enggeus sami wae. Wajib Allah teh aya. Kumaha tataran nerangkeunana bahwa kata wajib aya Allah. Tah lamun cek kaul kahiji mah kieu berarti maksud nerangkeun wajib aya Allah teh. Eta aya teh ta'assubkeun sifat nafsiyah hiji keberadaan anu tumetep terus ka Allah. Sakumaha heula anu teu bisa kasaksi kalawan aya sabenerna jeung teu bisa disebutkeun eueuh sabenerna. Selagi Allah aya jeung pasti moal eueuh, maka eta wujud teh pasti aya. Berarti kaditunya. Lamun cekaul kadua mah wa ma'nahu alasani. Sami kaul kadua ge berpendapat wujubul wujudi lahu, wajib aya ka Allah. Ngan peda cekaul kadua mah annazatahu maujudatun muhaqqaqatun. Dat Allah mah bisa dinyatakeun ayana dina buktina, bisa dibuktikan. Ari ayeuna teu bisa dibuktikan aya namanya. Naon sabab lagi teu bisa dibuktikan aya dalam dunia? Soalna aya hijab, hahalang. Lain anu ngahalangan ka Allah, moalnya anu ngahalangan ka Allah. Anu ngahalangan makhluk. Jadi hijab itu anu ngahalangan sa? Ngahalangan makhluk. Anu ngahalangan ka Allah mah berarti aya nu bisa mampu menguasai Allah hari kitu. Hijab mah naon? Hahalang urang. Sehingga orang teu bisa nembus ka Allah. Bisa nembus ka Allah. Tah lamun eta hahalang eta kalau dileungitkeun berarti diri urang. Daro ainaha, yakin urang bakal ningali hakikat datiah Allah. Makanya pada kiamat mah eta hijab teh ku Allah bakal dihilangkeun, maka orang-orang mukmin lebet ka surga bakal ningali datiahna dat Allah. Jadi simpulna mah tu cekaul itu nyebutkeun wajib ka Allah aya ngan peda cekaul kahiji mah aya teh sifat, aya cekaul kadua mah aya teh datiahna Allah pasti aya. Cekaul kahiji mah aya teh sifat anu aya di Allah, cekaul kadua mah ari aya mah datiahna dat Allah pasti aya gitu. Datiahna dat Allah pasti aya. Jadi simpulna orang wajib mengitikadkan ayatna Allah. Kemungkinan yang di kalangan awam mah anu gampang mah pendapat Imam Asy'ari. Atuh naon geuning urang mah disebutkeunnya? Wujud ki dampak kok bisa teu itikadkeun ayatna Allah. Kan tadi macam Imam Asy'ari cenah ge sifat wajib Allah sabaraha? Ngan 12 teu nyantumkeun wujud. Ari urang mah nyantumkeun bisi kapohokeun teu itikadkeun. Matak tetap sebutkeun sifat ngan orang bodoh mah kadang-kadang aya Allah. Oh, dat Allah teh aya. Kitu kan ya. Kitu lain imejna aya Allah teh naon maksudna? Dat Allah teh aya.
Tah gitu ge bener ngamanan gitu teh. Da pendapat Imam Asy'ari gitu be. Jadi wujudnya naon? Naon maksud wujud Allah teh? Dat Allah teh aya tah sakitu. Menurut pendapat Imam Asy'ari anu gampang. Adalah dimanaan ku Imam Asy'ari mah kitu teh ya. Ari wujud teh nafsiyah babahasaan pikeun barang anu aya salagi datna aya maka sifat eta pasti aya dipanjangkeun eta mah nya Imam pendapat Guar Asy'ari. Maka lamun pendapat Guar Asy'ari mah nyebutkeun berarti Guar Asy'ari teh silanya Imam Abi Bakar Al-Baqilani, Imam Haramain, Imam Ar-Razi, Imam Maturizi, Imam Sanusi, Ibrahim Al-Bajuri termasuk ngaitikadkeun bahwa wujud mah sifat nafsiyah, maka dihitung termasuk sifat. Selesai tentang wujud, jadi simpulna nu paling prinsip tina ieu wujud itikadkeun bahwa dat Allah teh aya. Ngan menurut pendapat Guar Asy'ari mah ari aya mah sifat lain hakikat dat. Ari pendapat Imam Asy'ari mah aya teh datna teh aya. Salatrasna tentang dalil. Wad dalilu sareng ari dalilna ala wujudihi ta'ala kana ayatna Allah ta'ala hudusul alami eta anyarna makhluk. Sakitu dalilna mas etik. Naon dalilna sifat wujud? Anyarna makhluk. Ulangi, naon dalil ayana Allah? Wujud hudusul alam anyarna makhluk. Entah sakitu dalilna. Naon ngaran anyar? Tina eueuh jadi aya ngaranna anyar. Berarti cik urang mah ayana makhluk teh ya atuh. Simpulna mah teu beda sareng kitab Tijan. Ngan beda bahasa Tijan mah wujudu hadhil makhluqati aya ieu makhluk tina eueuh jadi aya. Ari mah bahasana hudusul alam anyarna. Ari anyar mah naon tadi ge tina eueuh jadi aya. Ari alam teh naon? Masih wallah salianti Allah. Naon teh ngaranna makhluk teh ya. Jadi simpulna sami bae jeung kitab Tijan ngan beda redaksi. Itu mah bahasana wujudul makhluqat berarti kumal jumlah bahasana nya. Ieu mah disebutna hudusul alam. Alam teh naon teh ngaranna makhluk. Kullu ma siwallah sakur-sakur salianti Allah disebutna makhluk. Eta headline. Ayeuna penjelasanana ay wujuduhu tegasna ayatna ieu alam ba'da adamin sabadana eueuh titik wal alamu jeung ari alam ajramun eta terdiri tina pirang-pirang jirim kazawati sapertikeun pirang-pirang zat wa aradun jeung pirang-pirang sifat anyar kal harkati sapertikeun usik wasukuni jeung cicing wal alwani jeung saperti pirang-pirang warna wa inna ma hudusul alami jeung pastina kabuktian wa inna ma kana jeung pastina kabuktian naon hudusul alami anyarna alam dalilan eta ngajadikeun dalil ala wujudillahi kana ayana Allah li annahu karna saestuna kalakuan jeung tingkah la yasihu eta tesah naon ayyakuna yen kabuktian ieu alam hadisan eta anu anyar maksudna mah bisa aya binafsihi kusoranganana itu alam min gueri mujidin bari tanpa anu ngayakeun yujidu anu ngayakeun mujidhu kana alam li annahu karna saestuna alam qabla wujudihi
dina samemeh ayana alam kana tah kabuktosan naon wujuduhu ayana alam musawiyan eta anu ngakuran li adamihi kana eueuhna alam falamma wujida mangka samangsa-mangsa dipanggihan maksudna mah diayakeun itu alam wazala jeung leungit naon adamuhu eueuhna itu alam alimna terang urang sadaya anna wujudahu kana saestuna ayatna ieu alam yurajjihu eta ngunggulan itu wujudahu ala adamihi kana eueuhna alam wa qad kana bari nyata geus bukti naon hadal wujudu ieu aya musawiyan eta nu ngakuran lil adami kana eueuhna fala yasihu mangka teu sah naon ayyakuna yen kabuktosan itu alam punten fala yasihu mangka teu sah naon ayyakuna yen kabuktosan itu wujudahu turajihu eta ngunggulan itu wujudahu alal adam kana eueuh binafsihi ku soranganana itu alam fata'ayyana atu narima tangtu naon annalahu kana saestuna eta tetep pikeun alam murajjihan ari aya nu ngunggulkeun goeruhu anu salian ti alam wa huwa jeung ari itu murajjih allazi etadat aujada anu geus ngayakeun ieu ladzi hukana ieu alam li anna tarajjuha ahadil amraini karena saestuna ngunggulan salah sahiji dua perkara al mutasawiyaini anu papat duanana min ghairi murajjihin bari daya nunggulkeun muhalun eta anu mustahil. Para pelajar sebagai janji musannif cenah musannif setiap ngadalilan teh diterangkeun dalilna. Maka dalil ayana Allah cukup bae cek urang mah naon wujudu hadhil makhluqati. Naon musannif menyebutna hudutsul alam. Baru-baru adanya alam. Ayatna makhluk teh ya sami. 2 poin anu dirontoikeun ke musannif. Wal alamu ajramun kazawati wa a'radun. Ari alamah moal lepas tina jirim jeung sifatna. Ari jirim teh naon ngabungkeuleuk. Kamari geus disebutkeun ari jirim teh anu terbentuk tina 1 johar pirid atau lebih. Berarti ari jirim teh anu sakonggon dina hias lalowong sapas. Tah ieu penghapus butuhan tempat tuh. Butuh. Nah berarti jirim ya mah. Da butuhan tuh. Dina ieu jirim pasti aya arodan. Arod naon? Sifat baru. Cing naon sifat anu ieu penghapus? Cicing. Al-a'rad tuh aya cicingnya. Ising. Wal alwan aya warnaan teu? Hideung, biru tuh aya. Kabeh aya moal lepas tina jirim jeung arod. Ari jirim mah ruang sabut sapasna naon? Hiji benda anu butuheun kana ruang sapasna. Ari arod mah sifat anu cicing dina jirim. Ieu mah ditafsirannya seperti halna kazat. Sebetulna dat mah lebih umum. Ari datnya eta sakur-sakur nu sok disifatan sareng. Ari datnya eta sakur-sakur nu sok disifatan. Arek qadim atau hadis. Qadim atau hadis. Ari Allah dat. Nah disebutkeun dat soalna sok kasifatan. Baik.
wujud kidam bako itu aya sifatan. Sepidol sebutkeun dat bisa teu? Bisa. Daya sifatan naon sifatna? Bodas. Ngan pedah lamun dibahasakeun ku jirim, ari Allah mah lain jirim, teu meunang lain material anu butuh ruang pas. Lamun Allah butuh kana ruang pas berarti butuh tempat teh ya. Kadua di Allah mah teu bisa sebutkeun arad. Da Allah mah lain sifat baru, tapi naon we? Sifatun qadimatun. Jadi teu ngalanggar urang nyebutkeun dat Allah teu naon-naon. Sesuai sareng hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi dawuhna tafakkaru fi kulli syai'in wala tafakkaru fi datillah. Ada orang mah biasanya sok ieu tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Berpikirlah tentang makhluk Allah, jangan berpikir tentang zat Allah. Tuh simpulna mah datullah bahasan hadis ge. Berarti teu nyaona nyebutkeun dat. Diulangi naon ngaran dat mah? Anu sok kasifatan. Bisa disebut dat. Rek ku sifat anyar, rek ku sifat qadim. Ngan pedah ke Allah wungkulnya berarti ada sifat berarti naon anu sok nempel dina dat berarti ya opat kade kahiji naon ngaran dat anu sok kasifatan naon ngaran sifat anu sok nempel bae butuh dina zat hiji tah kadua ayeuna hubungan jirim jeung aron naon ngaran jirim material anu butuh kana ruang sapasna minimal hiji teu bisa dibagi atau lebih. Naon ngaran arod? Sifat-sifat anu aya dina eta jirim. Tah makhluk mah moal lepas tina sifat-sifat baru disebutna arod. Eta poin kahiji. Kadua, wa inna makana hudusul alam dalilan wujudillahi ta'ala. Naon sababna ayana ieu alam ngajadikeun dalil kana ayana Allah. Ieu mah ngadongeng. Sabab kieu saesteu sah ieu alam aya ku soranganna tanpa anu ngabutuhkeun la yasihu ayyakuna hadisan binafsi. Bisa teu ieu alam dunia aya ku soranganna tanpa anu ngayakeun? Teu aya. Teu bisa. Soalna li annahu qabla wujudi kana wujudu musawiyan li adami. Sabab ieu alam keur waktu eueuh mah rek aya rek eueuh ge akur. Jadi sekelas antara aya jeung naon? Jeung eueuh. Hayang naik kana beda kelas teh kudu naikeun. Tina eueuh hayang naik jadi naon teh? Jadi aya teh kudu butuh nu ngayakeun. Teu bisa ku soranganna. Bisa moal bersepakat anu eueuh hayang ngayakeun. Moal teu bisa. Bala-bala di dieu teu pernah kompromi. Hayang nempel di dieu moal bisa. Angger kudu anu mawa ka dieu kakaraya bala-balana. Nu eueuh moal bisa bersepakat jadi aya. Tah nya kitu deui makhluk ge teu bisa bersepakat hayang jadi aya. Atuh palamma wujida wazala adamuhu ketika jeleg bumi aya berarti tina bumi teh hilang sifat eueuhna. Oh, urang sadaya terang alimna bahwa ayatna ieu alam geus ngelehkeun kana eueuhna alam. Wa qad kana hadzal wujud padahal mah taina mah antara aya jeung eueuh teh akur bae. Maka teu esah eta sifat aya ngeuweuhkeun kana eueuh ku soranganna. Pasti butuh kanu ngayakeun. Atuh simpulna pata'ayyana lahu murajihan Allah teh age eta alam aya nu ngunggulkeunana. Saha nu ngunggulkeunana? Wa huwal ladzi aujadahu nyaeta dat anu geus kayakeun kana eta alam. Nyaeta saha deui? Allah Subhanahu wa taala. Soalna li anna tarajjuha hadil amrain ngunggulan salah sahiji dua perkara anu setara anu papat
tanpa aya nunggulkeun eta moal bisa. Contoh deui, masalan umpamana nyontohan kaula ka anjeun kana hiji contoh. Zaidun ari ki Zaid qabla wujudihi dina sameme ayana Zaid ya juzu eta meunang itu Zaid ya juzu eta meunang naon ayu jada yang dipendakan itu Zaid pisanati kaza di tahun saanu wa ya juzu jeung meunang deui naon ayyabko yen tumetep itu Zaid ala adamihi kana eueuna eta Zaid atuh pawujuduhu mangka ari ayana Zaid musawin eta nu ngakuran li adamihi kana eueuna falamma wujida maka samang-samangsa dipanggihan atau diayakeun itu Zaid wazala jeung leungit naon adamuhu eueuhna Zaid fi zamani dina zaman allazi anu wujida anu dipanggihan itu Zaid pihina ieu zaman anna alimna tahnyaho urang sadaya anna wujudahu kana saestuna ayana Zaid bimujidin ku ayana nu ngayakeun la min nafsihi lain tina datiahna atau lain tina soranganana itu Zaid. Ieu mah contohan deui. Ayeuna tahun sabaraha? 2002. Tahun 2020 hiji. Tiloh bapu teh geus ditantukeun umpamana aya si Zaid tahun 2030 rek lahir. Tahun sabaraha cenah ge? 2030 rek lahir. Berarti ayeuna si Zaid aya eueuh. Eueuh keneh. Akur teu? Akur pada eueuh. Ada terjadi bablah tahun 2030. Ada terjelek beda naon tah? Aya. Berarti anu geus teu akur tadi mah statusna teh naon? Masih kena setara, masih kena sama-sama naon? Sama-sama eueuh. Tiba-tiba tahun 2030 jadi aya. Nah, berarti proses pindah kelas adanya terjadi ketidaksamaan asalna eueuh jadi aya butuh kanu ngayakeun nyaeta bukti Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya insyaallah paham ya dengan kumusonib diulang-ulang. Fahasilud dalil maka ari kesimpulan tina dalil antakula eta yen ngucapkeun anjeun al alamu ari alam tegasna sakurma siwallah setiap perkara salian ti Allah min ajramin nyatana tina pirang-pirang jirim wa arodin jeung pirang-pirang arod sifat anyar hadisun eta anu anyar aimu jadun tegasna mah anu diayakeun ba'da adamin sabada eueuh wa kullu hadisin jeung ari sakur-sakur anu anyar la budda eta misti lahu pikeun kullu hadis naon mim muhdisin tina anu nganyarkeun fayuntiju maka ngabuahkeun atau nyimpulkeun annal alama kana saestuna alam la budda eta misti lahu pikeun alam non min muhdisin tinu nganyarkeun wa hadza jeung ari ieu annal alam la budda lahu min muhdisin allazi eta anu yustafadu anu dialap faidah ieu ladi bidalilil akli ku dalil akal wa amma qaunul muhdisi jeung anapun ari kabuktian anu nganyarkeunana yusamma eta dingaranan itu muhdis bilabdil jalalati ku lapad Allah asyarifi anu mulya wa
wa bi baqiyatil asma'i jeung ku sasasana pirang-pirang jenengan fahuwa mangkari itu qaulul muhdits yusamma bilabdil jalalah mustafadun eta anu di alam faidah minal anbiya'i ti pirang-pirang para nabi alaihim eta tetep ka para anbiya afdhalus sholati ari pang utamana sholawat wassalami jeung kasalametan fatanabah maka kudu eling anjeun li hadhil mas'alati kana ieu masalah wa hada sareng ari ieu dalil wa hada dalil jeung ari ieu dalil alladzi anu sabaqa nu geus teu heula ieu lati wa huwa jeung ari itu alladzi sabaqa teh hudusul alami eta anyarna alam dalilu wujudihi ta'ala eta dalil ayana Allah ta'ala. Para pelajar, setelah uraian panjang lebar tadi tentang dalil sifat wujud, urang simpulkeun. Simpulna disebutna al-hasil. Fahasilud dalil maka ari hasil dalil mah kieu. Aya 3 poin. Hiji, obrolkeun. Ari alam eta moal ari alam teu lepas tina jirim jeung arod maka eta hukumna anyar. Maksud anyar teh ayana sabada eueuh hiji tah. Kadua, sakur anu aya nasabada eueuh pasti butuh kanu ngayakeun. Atuh simpulna payun tiju ieu alam teh butuh kanu ngayakeun. Stop nepi ka dinya nepi kadua. Pendapat akal mah can bisa manggih nu ngayakeun saha mah. Wa hada ari ieu kata atuh butuh pikeun alam nu ngayakeun teh eta teh hiji kesimpulan anu diambil tina hasil logika akal bidail akli. Anapun ari nu ngayakeun ieu alam dinamian ku Allah mah jeung sifat jeung nami-nami nu sanesna ku Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus eta mah lain tina akal tapi berdasarkan mustafadun minal anbiya diambil faidah ti para nabi alaihim afdhalus sholati wassalim. Jadi kan terus nabi kaduanya tilu simpulna ieu alam teh butuh kanu ngayakeun. Nu ngayakeunana nya eta saha? Allah berdasarkan menuturkeun para rasul. Qul man rabbus samawati wal ardi qul lillah. Saha anu nyiptakeun langit jeung bumi? Jawab saha? Allah. Tah eta mah tina nakli berarti. Jadi hayang manggihkeun kana pangeran Allah teh entos. Maka Nabi Ibrahim ke zaman Nabi Ibrahim mah jalma teh asik karena ilmu perbintangan. Jadi waktu sarita Allah Ta'ala nemongkeun ke Nabi Ibrahim atas akan kuasana. Didawuhkeun ku Allah na surat Ibrahim. Wa kadzalika di surat Al-An'am ayat 75. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh waliyakuna minal muqinin. Allah memperlihatkan keraton-keraton langit jeung bumi ka Nabi Ibrahim. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika malam menyeliputi maka Nabi Ibrahim ningali naon? Bintang-bintang. Cek Nabi Ibrahim teh kumaha? Hada rabbi. Duh ieu jiga nama pangeran. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ari barang geus janari, geus subuh, geus beurang, nah bintang tadi carang teu eueuh. Kade lain berarti Nabi Ibrahim keur musyrik heula, keur kufur heula lain ieu mah. Jangan ngabantah keur waktu kaum-kaumna waktu harita.
Soalnya mempertuhankan naon? Bintang-bintang. Ku Allah dinaonkeun, ditinggalikeun bintang ku Nabi Ibrahim didalilan gitu. Ku batur mah bintang teh dipernaonkeun, dipertuhankeun. Akhirnya ku Nabi Ibrahim disimpulkeun, geuning bintang teh suruh, oh lain pangeran kieu mah. Tah, jangan ngadilan saha? Jangan ngadilan kaumna. Kade ulah nyebutkeun Nabi Ibrahim mimiteun hada rabbi keur kupur heula sanes. Akhirna beres kitu di malam berikutna falamma ra'al qamara bazigon qala hadza rabbi bre aya makhluk nu badag caang ti peuting saha naon namina ta bulan cek Nabi Ibrahim kumaha nyariosna hadza rabbi ieu meureun pangeran teh maksud teh jang umatna waktu harita pedah mempertuhankan bulan hari barang geus kitu teh falamma afala qala la illam yahdini rabbi lakunanna minal qaumid dhallin. Ari bulan teh ujug-ujug teh jadi surup bulan teh. Atuh lamun bulanna surup mah urang teh bakal sasar atuh nyembah kana naon mah bulan. Berarti simpulna Nabi Ibrahim logika menghujah kepada penyembah bulan. Lain kieu mah tuh lamun ieu bulanna surup berarti urang bakal sasar bakal poekeun. Ditinggalikeun deui. Falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Preh isuk-isuk teu katingali matahari badag ti batari peuting. Peuting mah aya keneh poek. Ieu mah sajagat alam raya ngadak-kadak jadi caang. Sireum leutik ge katingali ayeuna mah. Ari keur peuting mah teu kanaon, teu katingali sireum teh. Ayeuna mah kataringali numprak. Talapak suku kataringali si barang mah. Jarawat katingali. Itulah kupedah badagna ieu alam dunia ieu teh badagna bintang naon namanya teh matahari. Ari barang geus sore teh geuning. Falamma afala qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Tuh, hayang kieu, hayang menceritakan inni bari'um mimma tusyrikun. Lah, teu bener maneh mah. Nyembah kana matahari, tuh surup matahari nage. Moal pipireun kaula mah tanggung jawab ka maneh mah. Moal nguruskeun maraneh, tanggung jawab. Inilah pembebasan Nabi Ibrahim tina pertuhanan-pertuhanan karena keraton-keraton langit atau karena bintang-bintangnya. Akhirnya Nabi Ibrahim kumaha? Inni wajjantu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Simpulna lah ayeuna menghadap bae ka pangeran langit jeung pangeran bumi anu nyiptakeun langit jeung nyiptakeun bumi. Kaula mah moal musyrik. Teu disebutkeun nya pangeran Allah ka kaumna teh. Geus apaleun beun. Akhirna teh kumaha kaum-kaumna wa hajjahu qaumuhu qala tuhajjuni fillah. Kakara panjang cerita didebat ku kaum-kaumna. Akhirnya pempungkas cerita ditembongkeun. Nah marane teh rek hujah ka kaula masalah Allah. Wa qad adani Allah geus nuduhkeun ka kaula. Tuh. Jadi nembe teh sebetulna mah logika Nabi Ibrahim ketika menghujah kaum-kaumna para penyembah bintang-bintang. Termasuk matahari bulan jeung bintang. Jadi jelas tentang adanya Tuhan atau mengetahuinya bahwa pangeran adalah Allah eta mah hasil daripada wahyu yang didapatkan oleh para nabi dan para rasul. Itulah wahadad dalil yang barusan diterangkan wa huwa hudusul alam nyaeta dalil anyarna ieu alam. Maksud anyarna ieu alam teh aya nu ngayakeun eta teh ngajadikeun dalil kana ayana Allah. Jadi simpulna ayana alam
eta ngajadikeun aya dalil kana ayatna Allah. Sekian, mudah-mudahan kita kalian semakin meyakini dan semakin tahu tentang dalil sifat wujud. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dalil kana wujudna Allah nyata hudusul alam, anyarna alam. Apakah betul alam ini baru? Maka dijawab secara dalil logika ku musannif. Wa ammad dalilu jeung anapan ari dalil ala hudusil alam kana anyarna alam. Fa'alam tah kudu nyaho anjeun. Annal alama kana saestuna alam ajramun eta terdiri tina pirang-pirang jirim wa aradun jeung tina pirang-pirang arad. Pirang-pirang sifat anu anyar pakot tungkul. Kama sapertikeun perkara taqaddama anu geus diheula ieu mah. Wal aradu sareng ari arad pirang-pirang sifat anyar teh kal harkati sapertikeun usik wa sukuni jeung cicing hadisatun eta anu anyar. Bidalilin kalawan dalil annaka kana saestuna anjeun tusahidu eta nyaksian anjeun ha kana itu a'rad mutaghayyiratan kana anu barobah min wujudin tina aya ila adamin kana eueuh wa min adamin jeung barobah tina eueuh ila wujudin kana aya kama sapertikeun perkara taronu ningali anjeun hukana itu ma fi harkati zaidin na usikna zaid fa inna hatta sayyidina itu harkat tan adimu eta eueuh itu harkat ingkana lamun kabuktian zaidna sakinan eta nu cicing wa sukunuhu jeung ari cicingna zaid ge yan adimu eta narima eueuh itu sukun ingkana lamun kabuktian zaidna mutaharrikan eta anu keur usik wa qanuhu mangka ari kabuktianana zaid allazi anu ba'da harkati sabada usikna zaid wujida dipendakan itu zaid wujida dipendakan itu sukunuhu badaan kana sabada yen kabuktian itu sukun ma'duman etan eueuh bil harkati ku ayana usik wa harkatuhu jeung ari usikna zaid ge allati anu ba'da sukunihi sabada cicingna itu zaid ujidat eta dipanggihan itu harkat ba'daan kana sabada yen kabuktian itu harkat ma'dumatan eta nu eueuh bisukunihi ku sabab cicingna itu zaid wal wujudu jeung ari aya ba'dal adami sabada eueuh huwa eta itu wujud ba'dal adam al hudusu eta anyar fa'alimta makanya anjeun annal a'rada kana saestuna a'rad hadisatun eta anu anyar wal ajramu jeung ari jirim mulazimatun eta anu ngamistian teu bisa dilepaskeun ngamistian teh lil a'radi kana pirang-pirang a'rad li annaha karna saestuna itu ajram la takhruju teu bisa keluar itu ajram an harkatin tina usik wa sukunin jeung tina cicing wa kullu ma lazama wa kullu ma jeung sakur-sakur perkara lazama nu ngamistian ieu mah al hadisa anu kana anu anyar bahwa mangka ditu kullu ma lazama al hadis hadisun eta anu anyar ay maujudun tegasna mah eta anu aya takdirna mubtada teh maka ari anu sakur anu ngamistian kana anu hadis eta aya ba'da adamin sabada eueuh fal ajramu atuh ari pirang-pirang jirim ge hadisatun eta anu anyar aidon deui kal a'radi sapertikeun pirang-pirang a'rad sifat anu anyar. Komentar para pelajar ayeuna mengetahui tentang apakah betul alam ieu teh anyar tarik menyebutkeun alam teh anyar
Maka rek nyebutkeun alam teh anyar perlu aya dalil. Cara logika berpikir. Puncak dari logika berpikir teh ketika sudah memutuskan bahwa alam ini anyar, berarti ada zat yang maha pencipta yang menciptakan alam ini. Dan itu sudah dijelaskan tadi di sifat wujud. Jadi ayeuna judulna rek ngajelaskeun tentang bahwa ieu alam teh hukumna anyar. Ari alam teh naon? Kullu ma siwallah fahuwa alam. Segala sesuatu yang selain daripada Allah alam. Baik meliputi lautan, gunung, bintang, makhluk, termasuk ciptaan jalma ge disebutna alam. Tah, maka jawabanana ada 3 poin. 1, boleh tinggal di setengah. Muslim tah yang ngobrolkeun tilu. Hiji, annal alam yahtaju ila dalil. Alam teh butuh kana dalil. Hiji, alam moal lepas tina jirim jeung a'rad. Sareng. Hiji, alam moal lepas tina jirim jeung a'rad. Ari a'rad osok robah-robah. Berarti a'rad teh anyar. Sedangkan ari jirim ge sok katempatan ku a'rad. Atuh kabawa anyar. Tah hayang ngabahas nu tilu eta. Kahiji membahas fa'lam annal alama ajramun wa a'rad. Ieu alam teh dunia moal lepas tina 2. Hiji aya jirimna bungkeuleukna, partikel-partikelna. Kadua aya a'radna, aya sifat-sifat baruna. Sok contohan kana ka hayam. Aya teu bagian-bagian terkecil hayam. Aya. Komo lamun dicacag mah ting sabaraha puluh. Cek ieu gari a'rad teh anu ngabutuhkeun ruang pas atau tergabungan daripada beberapa partikel-partikel kecil. Kadua hayam aya usikna teu? Aya. Tuh. Aya a'rad berarti. Matahari aya mimiti rumeuk caang pisan. Puncakna caang matahari ketika duhur panas. Geus panas dina kitab Samsul Marif yang kita pangdekutna matahari ke aras teh ketika matahari jam 12 siang. Leuwih deukeut ke aras. Terus kitu naon deui? Redup deui. Tuh. Berarti berubah-berubahnya. Aya teu aradna aya. Sifat-sifat baruna aya. Berarti jelas kangarankeun makhluk mah teu lepas tina jirim jeung a'rad. Di dieu mah contohkeun cuma 2. Usik jeung cicing. Usik jeung cicing. Cing katingali teu ari usik jeung cicing. Bidalilin annaka tusahiduha. Ari masalah a'rad mah contoh usik jeung cicing jelas bisa nampak. Gelas keur naon tah? Keur cicing. Tuh diangkatkeun goyang usik. Cing tina jadi usik berarti anyar teu usik. Anyar. Da tadi nama naon? Cicing. Tuh. Tusahiduha mutaghayyiratan. Urang bisa nyaksi karena eta a'rad teh selalu berubah-berubah. Tina aya kana eueuh. Tina eueuh kana aya. Maksud tina eueuh kana aya teh aya kana eueuh. Kan tadi menyontohkeun kana usik jeung cicing. Ieu pulpen tingali keur naon ieu? Berarti usik teh anyar. Da tadi mah teu naon? Teu usik. Gobrak bade simpen. Keur naon pulpen? Anyar teu? Anyar. Da tadi mah naon? Usik. Berarti keur usik tina eueuh jadi aya usik. Tuh. Lamun cicing berarti tina eueuh cicing jadi aya cicing kitu we. Lamun nyontokeunna masalah usik jeung cicing. Encan sifat-sifat anu sejenna.
warna ge geuning anyar meuli bajunya halus warna teh bekila beki naon laas beki rumeuk termasuk wajah urang bekila teh beki berubah wajah urang teh oke kasep pada ayeuna bagi kasep tret sampai 30 tahun terenya geus mulai 30 tahun mulai melebar ayeuna mah keur kaluhur engke mah melebar hiji teh jiga dua awak rada badak hiji teh jiga dua tuh beki eta geus melebar teh kerut deui eta ciri a'rodna katingali pisan asalna neuh jadi peot keriput katingali pisan dia ketepel jadi beda-bedanya panon asalna bengras jadi kurang bengras rada suram cepil gitu kene tah alam mah wayahna kudu ngalaman kitu berubah terus tina hideung jadi bodas tina kuat jag-jag jadi naon lemah leuleus syukur kudu disyukuri eta ge komo batur mah geus eueuh urang mah untung ngalaman gitu segala teh umpamana jang abdi gitu tah ternyata eta mah sifat duniawi kudu ngalaman eta da ngaranna ge jang nyirian urang jang nyirian makhlukna tah maneh mah kitu hei manusia aing mah Allah moal kakenaan kunaon berubah janggot unggal manjangan unggal 40 poe buuk geus wayah teug-teukeun unggal 10 poe kuku geus wayah naon wayah teug-teukeun cenah ge sabenerna mah setiap 40 poe teh kulit ge eta berubah ngan beda urang teu ieu nya teu sadar coba lamun urang panggihna jeung jalma nu 3 tahun teh papanggih kakarasa bedana teh pangling geuning pangling eta mah bahasa pangling mah keur ngora hah geuning geus kolot maneh nah jadi biasana mah geuning geus pangling gitu jadi wayahna eta mah geus alami eta mah nya tah kama tarahu fi harkati zaidin tuh di dieu mah nyantokan tena usikna Zaid usik Zaid tina eueuh usik Zaid eueuh lamun Zaidna keur cicingna Zaid ge jadi eueuh lamun Zaidna keur usik mangka ari kabuktian Zaid sabada usik anu dipanggihan eta cicingna tak eta teh ngaranna teh sabada eueuh fasukunuhul ladzi ba'da harkatihi maka di cicingna Zaid sabada usik berarti dipanggihan eta cicing teh sabada eueuh data di mah teu cicing badaan kana makduman teu cicing teh berarti naon teh ku usik-usikan kebalikanana ari usik ge anu sabada cicing dipanggihanana ayana eta usik sabada eueuh ai ke cicing berarti naon teu usik berarti eueuh usiknya ari eueuh usik mah berarti bisukunihi ku cicingna Zaid maka disimpulkeun ari sakur al wujudu ba'dal adam sakur anu aya sabada eueuh eta teh hukumna anyar simpulna tadi entasnya diulangi deui ieu mah lamun usik teh entas cicing berarti tina eueuh jadi aya sakur tina eueuh jadi aya hukumna anyar ari cicing teh tas naon
tas usik berarti atuh tadi manaon heula eueuh cicing tuluy jadi aya cicing eta ge disebutna anyar teu usik cicing tapi da anggernya aya perubahan kabehnya kan masuk bumi aya gempa bumi dihajak ku Allah teh aya pergerakan tahun sabaraha diperkirakan rek aya gempa langit orang mungkin belum mendengarnya tentang gempa langit. Dia mah gempa naon? Gempa bumi. Urang mah sering mendengar gempa naon? Gempa bumi. Engke mah gempa langit. Eta nu dikhawatirkeun teh ku para ilmuwan gempa langit eta bakal merubah kana dunia internet. Kaganggu dunia internet. Kunaon eta? Jadi frekuensi gelombang magnetik teh kaganggu satelit nanti. Urang mah geuning tanah teh nya kan tret ngareuyet saeutik tah eta kitu. Jadi geus diperkirakeun ku orang-orang para ahli IT mah ada gempa matahari. Ya, pada akhirna matahari teh gempa kabeh da kiamat. Dan pada akhirna mah. Jadi dan nyerian usik jeung cicing mah nyerian itu bulan usik cicingnya terus matahari bintang-bintang aya di cicing aya naon usik aya dua macam bintang-bintang teh aya sawabit bintang-bintang nu cicing aya nu arusikna sakur-sakur nyerupaan kan usik berarti eta hukuman naon hukumna usik daripada anyarna kan kitu jadi dalil engkeuna teh itulah matak batu gitu cicing batu kayaknya dituruhur jadi kahandap ngagorolong gitu da kenyerian tentang alam eta usik jeung cicing jadi jelaslah alam mah selalu bergerak berarti memiliki sifat a'rad berarti simpulna ari a'rad anyar teu anyar atuh kesimpulan kedua annal a'radu haditha wal ajramu mulazimatun lil a'rad ari anyar ari a'rad de sifat a'rad de hukumna anyar atuh sakur nu sok kasifatan kudu anyar karana naon anyar lamun urang sok robah-robahan sifatna anyar berarti urang ge naon anyar entah simpulna jirim berarti anyar itulah definisi kesimpulan kedua simpulna jelas jirim ge kabawa anyar sabab eta jirim mulazimatunil a'rad menepati tidak bisa berpisah jeung sifat-sifat baru eta jirim teu bisa kaluar tina usik jeung cicing anu eta usik jeung cicing teh sifat baru wa kullu ma lazamal hadis bahwa hadithun kesimpulan fahasilu hadzal dalili maka ari kesimpulan tina ieu dalil jadi lamun istilah dina dalil mah lamun alhasil artinya maksudna kesimpulan antaqula eta yen ngucapkeun anjeun al ajramu ari pirang-pirang jirim mulazimatun eta nu ngamistian lil a'radi kana pirang-pirang a'rad al haditsati anu anyar qariyah kahiji qariyah kadua wa kullu ma jeung ari sakur-sakur perkara la zamanu ngamistian itu ma al haditsa kanu anu anyar hadisun eta hukumna anyar natijahna buahna fayuntiju maka ngabuah atau bisa disimpulkan naon annal ajrama kana saestuna pirang-pirang jirim haditsatun eta hukumna anu anyar wa hudusul amroini jeung ari anyarna ieu dua perkara akni ngamaksud kaula al ajrama kana pirang-pirang jirim wal a'rad jeung kana a'rad ai wujudahuma tegas nama ayana ieu ajram jeung a'rad ba'da adamin sabada eueuh dalilu wujudihi ta'ala eta ngajadikeun dalil ayana Allah ta'ala bi anna kulla hadisin
karena saestuna sakur-sakur anu anyar maksudna anu ayakna sabada eueuh la budda eta misti lahu pikeun ieu kullu hadis min muhdisin tina anu nganyarkeun maksudna nu ngayakeun wala muhdisa jeung teu aya nu nganyarkeun teu aya nu ngarobah tina eueuh jadi aya lil alami kana alam saha ilallahu taala kajaba Allah taala wahdahu bari sahiji Allah la syarika teu aya nu ngarencangan eta tetep lahu ka Allah taala kama sapertikeun perkara sayati nu bakal datang itu ma fi dalilil wahdaniyati dina dalil netepkeun sifat wahdaniyat lahu ta'ala ka Allah ta'ala. Para pelajar, kesimpulan panjang lebar tina nu nembe disampaikan ayat 3 qadiyah kaji qadiyah sugro. Kuma qadiyah sugro al ajramu mulazimatun lil a'radil hadisa jirim teh ngamistian sareng a'rad maksudna jirim moal bisa lepas tina sifat baru. Jadi muqaddimah sugro teh kata pengantar yang berpikir. Kedua muqaddimah kubro kesimpulan sementara setiap anu ngamistian kanu anyar maka hukumna anyar atau simpulkeun alam teh jirim teh hukumna anyar kumaha cenah ge ari jirim moal bisa lepas tina a'rad anu anyar setiap anu ngamistian kanu anyar eta teh hukumna anyar atuh simpulna jirim ge anyar kayaknya dina kitab mantek insyaallah ari sayur soka kenaan ku barobah teh barobah ayeuna ngeunah ge mah tiis tiis cebrek kenyirian alam eta teh kenyirian alamna nah gitu geus tiis ulah aneh kenyirian alamna alam ih geus aseuh mah kenyirian alamna barobah eta barobah mimiti panas dirobah jadi naon haneut tuh panasna eueuh datang haneut eta haneut teh sebetulna mah tadi mah eueuh tina haneut jadi tiis tuh tiis tadi mah naon eueuh jadi aya cebrek ayeuna cebrek geus cebrek jadi basi geus bener basi mah jadi penyakit kalau eta vitamin jadi penyakit aduh ayeuna mah ieu teh vitamin wungkul seger ningali teh engke mah geus 50 tahun aduh hayang utak cek salah ku majikan teh aing mah ningali salah ge hayang utak aduh tanya makhluk eta kitu wayahna kitu si orang teh makhluk keur dicirian aja sifat makhluk mah bisa dilepaskeun ku Allah atau kulantaran katinggalinya eta sayur sok berubah-ubah setiap anu berubah eta perubahan teh anyar atuh sayurnya ke bawah naon anyar simpulna kulantaran anyar pasti bakal eueuh bakal leungit deui kembali kana sifat semulana eueuh tah tina perubahan-perubahan eta butuh kanu ngayakeun sanu ngayakeunana Allah Subhanahu wa taala maka diperkuat wa hudusul amroen sifat kebaruanana eta jirim jeung arad teh maksud sifat kebaruan teh nyaeta wujuduh ba'da adam adanya jirim jeung arad teh sabada eueuh eta teh ngajadikeun dalil kana ayana Allah soalna setiap anu baru
dalam artian tina eueuh jadi aya butuh kanu ngayakeunana, sedangkeun teh nu ngayakeunana kana ieu alam kajaba Allah. Tentang logika teu aya nu ngayakeun kana ieu alam kajaba Allah, lamun hayang dilogikakeun deui mah engke lebih rincina dina sifat wahdaniyat. Huwa ari ieu haza punten wahada jeung ari ieu dalil huwa eta ari tu haza atau za wungkul ad-dalil ijmali eta hukumna dalil ijmali allazi anu yajibu wajib ala kulli mukallafin kasakur-sakur jalma mukallaf min zakarin ti pamengget unsa atawa ti istri non ma'rifatuhu nganyahokeunana ieu hadat dalil kama sapertikeun perkara yaqulu anu ngucapkeun sa Ibnul Arabi was Sanusi sareng Syekh Sanusi wa yukaffirani jeung ngupurkeun itu Ibnu Arabi jeung Syekh Sanusi man kajalma lam ya'rif anu teu nyaho ieu man hu kana ieu dalil ijmali pahzar maka kudu rempan anjeun ayyakuna yen kabuktian fi imanika dina iman anjeun naon khilafun diikhtilafkeun. Itulah dalil tentang dalil ijmali kana wujudna Allah Subhanahu wa taala. Simpul nama dalil wujudna Allah mah hudusul alam. Nu nembe diperinci teh itu tata cara berpikir naon nu dimaksud ku hudusul alam. Tak ieu dalil hudusul alam teh menurut pendapat Ibnu Arabi jeung Ibnu Sanusi mah wajib diketahui ku jalma mukallaf. Termasuk syarat ma'rifat. Bahkan mut Ibnu Arabi jeung Sanusi mah teu sah maripatna berarti kupur keneh lamun jalma teu terang kana ieu dalil ijmali. Maka kade apalkeun dalilna piragi dua kata wujudu hadhil makhluqati atawa cakap nama hudusul alam di dieu mah bahwa alam itu baru entasnya diterangkeun tadi cerita alam baru. Sekian untuk penjelasan tentang sifat wujud. Walhamdulillahirabbil alamin.